Kyrgyzstan versus Oman, range imbang hiji-hiji. Sehingga dua tim ngan babagi hiji titik. Hasilnya mantuan Indonesia tetap di tempat keopat dina klasemen pikeun tim peringkat katilu pangalusna dina Piala Asia 2023 kalawan 3 poin. Sedangkan Oman gagal nyusul Indonesia kalawan 2 titik serta akhirnya nyokot. Kesuksesan ieu ngajadikeun Indonesia nyakeun sajarah anyar. Tim berem bodas bisa maju ke fase grup Piala Asia pikeun kahiji kalina. Dina opat edisi samemehna nyaeta 1996, 2000, 2004, jeung 2007 Indonesia sok nyangkut di fase grup. Sanggeus genep tahun absen, Indonesia balik sarta bisa langsung ka babak genep belas. Lajeng aya Palestina anu oge geus kacatet kasuksesan sarupa. Kanaan Sina tiasa finish katilu di grup C kalayan 4 poin. Satos Iran sareng Uni Emirat Arab, Palestina rengse kadua dina 3 klasemen pangluhurna. Jadi, maranehna boga hak pikeun lolos ka babak genep belas. Sarta pamutu sanganana Tajikistan nu eta alatan nyieun debut di Piala Asia. Tajikistan langsung lolos ka genep belas dulur salaku runner up grup A kalayan 4 poin ditukangun kata. Babak genep belas Piala Asia 2023 bakal dilaksanakan mulai 28 Januari. Timnas Indonesia bakal ngalawan Australia di stadion Jasim bin Hamad Al Rayyan Qatar. Lain ngan timnas Indonesia anu gembira. Sabab aya nagara sejen anu nyieun rekor sarupa kitu. Arajena Suriah, Palestina, jeung Tajikistan. Suriah asalna tim anu ngalanggan Piala Asia kalayan 7 partisipasi sakra 1980, tapi Suriah tekungsi ka babak genep belas sanggeus nyangkut dina fase grup. Dina Piala Asia 2023 eta rekor rengse sanggeus Suriah maju ka fase knockout. Ibrahim Alma rengse katilu di grup B kalawan 4 titik. Tur eta salah sahiji pangalusna katilu ranking tim. Dina klasemen tim peringkat katilu, Suriah aya di tempat katilu luhureun Indonesia. Sakitu wae warta anu dibejakeun Abdi jeung rekan Abdi, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.